Oge. Naon neng guguran wae neng. Oge sibuk teu. Henteu, naon deh? Abi teh rek ngomong masalah si papi, ha. Si papi. Saha neng si papi teh? Aduh, atuh asa laki abi. Papi munyenyoh meureun sia mah. Papi si dudutnya si papi teh. Naon ngobrol naon? Eta si papi teh diheureuyan wae di dieu mah ku amang purunyus arek dilebak deui we. Diheureuyan naon eta mah lain diheureuyan meureunan barudak mah. Tosok diambil hati cicing di dieu we geus daripada gudagi di ka itu ka dieu maneh. Sare di kanang muning nya kamari oge. Atuh abi mah teu geunah we, abi teh sebagai istrina, dikeut kitu ku budak purunyus. Moal naon tong loba pikiran ka itu ka dieu pokona mah. Nu penting mah si dudut aya napasan keneh, hirup keneh. Entong loba pikiran. Ayeuna mah ka itu jung geranyang ujung. Atuh tadi mah moal ngenong di dieu ak dilebak. Atuh abi nyangu heula. Caina tong saeutik teuing nya. Kamari ge heuras maneh mah nyangu teu ceureuh gawe awewe. Milepas manukna ge aing mah diriksakeun ka capek-capek. Hayang diganong sakali ewang Dut. Ini jalan lewat kerja. Sia teh budak kurunyos, cadu sirit. Keher Mas ya. Kuat ngangkat duaan acan sia mah. Teuing sirit Mas yo. Mikir we berat awak sing dikejah oge. Ya, ngeledek si Ken. Nah, saya ngomong sekali deui. Teu ketang mah. Sok diganong enak dudut. Buru gak. Aduh, kela. Buru gak. Berat yang kesirit. Bedot teh. Kahen. Naonnya manggil ya. Naon sih teh? Teuing. Ieu bujur basuh. Gak, tinggal ku maneh. Sanggup lu najis teuing da we ka. Kunaon dia suka dudut? Teh ieu basuh teu geunaheun. Pusia. Banget ya. Akui. Kumaha sakit obeh ka itu? Sirit mah. Penasaran deh marah sanok mahnya. Enak. Nya di berecan oge menyisep. Mami, papi pusiat. Non papi, mami keur nyangu oge ngareurewas. Mami, papi pusiat. Ari hitu teh tengkep atuh papi, deui aing mah geuleuh keluar jeung bukur-bukurna sagala. Atuh da teu kuat, mami, papi teh nyari beuteung. Ya papi, deui obeh aing mah geuleuh ngalina oge hayang obat. Kok? Sing bener atuh nongeng lindong kok kitu. Ih, deui geuleuh. Geus gede ge hayo we omongan. Gerak. Nyadukna calana sagala tuh. Ih, si papi mah kagak mau nanalangan aing ih deui geuleuh. Obeh sia sorang ngejam dong. Oke lah, deui. Mami mah jahat papi teh.